sok timbul pertanyaan dina diri urangnya. Nah, ari batur mah tara ibadah kata tangga goreng atau hirupna siga nu jorok gitu tah, tapi gening kahirupanana teh oleh ngeunah jeung ngeunah, usaha lancar jeung sajabana anu berkarir atuh pangkatna teh gancang naik. Ari urang mah cek rarasaan duha teu katinggalkeun, tahajud atuh diusahakeun kitu nya. Salat fardu mah eta mah sumawon ada fardu teu kudu dioblekeun deui. Naon sababna? Tah ieu baraya, tah ieu anu namina istidraj teh. Paur pisan eta teh. Paur panyungkun ti Gusti Allah. Jalma tukang doraka, tara salat, tukang maksiat tapi dibere kalancaran dina hirupna. Tara dibere kasusah gitu mah. Kitu tah. Lancar we usahana teh, duit loba, mobil atuh aya, pamajikan sararehat, nya kitu deui manehna tah eta teh istidraj. Jadi hirupna teh teu dibere cocoba ku Gusti Allah teh paur saden kitu teh. Tak hiji waktu di mana geus beuki luhur nu jadi ka paur teh geus luhur pisan digubrakeun ku Allah Ta'ala eta jalma ka darajat anu panghandap-handapna keur disungkun heula eta teh baraya. Tah urang mah dibere kitu kieu ge alhamdulillah we kitunya. Alhamdulillah da sadayana ge kersaning Gusti. Sadayana ge eta teh da lupang saena munggu Gusti jang urang ngan urang da teu apal atuh. Anu saya cek urang makan kadang katempelan ku nafsu teh ya. Kitu tah baraya nya pamugi urang mah ditebihkeun tina istidraj eta. Assalamualaikum.